Pak cenah aya nu ngangkat bagus aduh mantan RT Dahrun mah bagus lah siap hebat deh berarti didukungna ku orang-orang kali itu pertanian jadi geus apaleun nya ulah dek nyolong kades apal hebat ya kan modalna cenah ti Haji Aep aduh meni wae aing cilaka ku Haji Aep wae cenah cilaka engke bakal nyusul ka rakyatna ge di kampung Sukalila atuh neangan atuh pemodal loh oligarki teangan kan pemodalna mah boga tinu pengusaha tutut bolonyon oh bioneng jadi Allah Pak wargi-wargi nyalon kades teh nu ngabiayaan teh pengusaha tutut kecerok bolonyon cenah anu di parkiran Pak Sancang teh cenah aduh aing mah kumaha tututna sabaraha toneun eta keur modalan kades aya-aya wae aing ya